Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul menjanda lebih dari 1 tahun bakal ditangkap. Hah? Nu bener Ki? Serius bakal ditangkap? Geningan bisa kitu Ki ayeuna mah? Tong aneh. Ayeuna kieu lamun misalkan jadi randa heug encan sahnya, encan sah teh naon, can menang surat kajandaan anak tibang karek pisah ranjang kan masih aya hubungan keneh tah nu kitu mah jeung lalakina can sah jadi randa heug gue ngasupkeun lalaki susulumputan supnya sakali balik jam 12 komo nepikeun ngangendong mah 2 kali 3 kali aman 4 kali bakal ditangkap karena naon akibat loba nu apaleun tatangga resah itu ieu tungtung nama naon digerebeg hansip hansip nu bakal newakna karena naon nau kitu teh asupna goreng ngotoran lingkungan mentak oge lamun jadi janda kudu bager kumaha ulah sampai nepikeun ka ngasup-ngasupkeun lalaki aya lalaki asupkeun kenal dina Facebook asupkeun waduh nu kitu mah moal teh resah mah geger megonjang-ganjing boh di kampung boh di kota masih mending hidupna masing-masing mun di kampung mah jadi bahan omongan perbincangan gosip itu ieu si eta mah sok ngasup-ngasupkeun lalakinya cenah padahal mah manehna ge sarwana sok kitu-kitu keneh randa nu eta ge tah mentak oge mun bisa mah jaga marwah janda teh ulah sampai nepikeun ka kitu lamun kitu naon goreng kasebutna bener teu